waktu harita memang hebat pisan tentunya. Ya sanes ulah gitunya karena bahasa Arab eta memang kedah gitu. Tapi ulah mopokeun karena bahasa Indung eta bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia sakawas kitu. Ulah nepikeun ka diseehkeun di lemurna gitu tah. Jati kasilih ku junti eta pikeun bahasana lamun disurupkeun kana paribasa. Bisilinglung gitu tah. Kedah Trisakti nya saur Bung Karno mahnya Bung Karno teh pendiri gitu negara Republik Indonesia, salah satu pendiri gitunya anu memang onjoy jasana kanggo bangsa urang mah gitu. Pemikiran anu visioner gitunya Bung Karno mah. Nah, aya ajaranna teh di antawisna Trisakti, berdaulat dalam politiknya, berdikari atanapi berdiri di kaki sendiri dalam ekonomi. Nah, terus berkepribadian dalam budaya. Teh memang dilenyapan mah memang kedah itu kahnya. Eneng sana mira tinggi di mana keending aangan jangan jajan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi mangayu di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembar rezekina rahayu dunia rabu akhiratna. Dina video ye simkuring baris darah hiji beja atanapi guaran nya tah nyata kiwari urang teh tos kagungan gubernur anu sohor nya viral cenah kita bahasa dengan nama tapi urang teh bisi da kewajiban urang oge dina ngemutan nya sok bilih tongoy we anjeunna nya anu nuju sae-saena kitu nya bilih ti jalikeun kewajiban urang atuh ngajaga pimpinan teh kitu tah. Urang teu tiasa ngajagi ku hal-hal anu sifatna teknisnya, anu sifatna adak sareng mantena gitunya nya Dedi Mulyadi teh tah. Kang Dedi Mulyadi nah gitunya gubernur urang sareat ya. Tiasa kunaon wae carana urang ngawal program-program mantena supados tiasa laksana sareng sukses gitunya kanggo kaunggulan urang sadayana. Sateuacanna umat kedah di-subscribe, di komen, lajeng di like gitu tah nya. Supaya simkuring semangat ini ngadamel video-video nah kapayun malah mandar langkung sae langkung edukatif sareng informatif manawi oge solutifnya janten solusi kanggo sadayana kita nya lah itu dah urang Sunda mah pan osok resep banyol kitu nya urang mah ulah stres teuing kitu nya tah cekape kitu tah urang teh ku nya pagundeman kitu nya urang teh banyol supados da di alam dunia teh geuningan seueur anu pikaseureun kitu teh nya tapi pikaseureun eta kadang-kadang sok janten ilmu anu nyerep ka diri urang gitu nya mudah-mudahan oge gitu sapatos kitu nya saur tadi disangkeun urang teh nya etang-etang maparin aba-aba nya atanapi warning nya bahasa dengan nama tah rambu-rambu atanapi marka supados arah pangwangunan di Jawa Barat teh oge tiasa optimalnya anu dipimpin ku Pak Dedi Mulyadi teh nya gitu. Tah numutkeun cariosnya riwayat Jawa Barat teh memang tos panjang pisan nya. Tahun 45 memang dikawitan oge dipimpin teh ku urang wetan nya, urang Jawa Tengah kitu nya tah. Tapi katompernakeun mah nya ku pituin urang Sunda ki sok sanaos nya sapertos kieu lah nya. Anu kaemut simkuring nyata ti sok ngaosnya dina sejarah pan simkuring mah tacan medal tujuannya dikawitan ku Pa Mas Hudi nya tah nu ka emut ku simkuring gitu nya sok disembat-sembat ku pun bapak ti payun zaman Pa Mas Hudi gitu nya zamannya orde lama lah ke zaman Bung Karno eta teh memang ti militer eta teh Pa Mas Hudi teh jenderal tah lajeng ku Pak Solihin GP Pak Solihin GP teh kantos oge mimpin Jawa Barat antawis tahun 70-an duwe ka tahun 74 gitu 75 gitu nya upami telepat mah nah upami telepat mah direskeun bae nya nah samangsana eta sabadana Pak Solihin GP nah digentos ku Pak Aang Kunaipi jenderal keneh wae eta Pak Solihin jenderal Pak Masudi jenderal Pak Aang Kunaipi jenderal gitu nya memang eta tos lebat orde baru nya tanuju hurung-hurungna angkatan darat patos harita pasca kejadian G30 SPKI tahun 65 gitu nya seueur pejabat-pejabat anu memang
berlatar belakang tim militer gitu nya. Tah Pak Masudi lajeng Pak Solihin GP lajeng Pak Aang Kunaipi. Nah lajeng eta lami eta Pak Aang Kunaipi mah pami tepat mah 10 tahun nya dugi ka tahun 85-an tah sim kuring nuju SD teh mantan nama masih kene gubernur tah gitu nya. Lajeng ku Pak Yogi S Memet. Nah gitu nya jenderal eta oge. Wah sami nya pokokna mah waktu sarita mah ku jenderal we nya tah. Lajeng mantana jantan menteri dalam negeri tah digentos ku Pak Raden Nana Nuriana. Eta oge sami jenderal mantan Panglima Kodam Siliwangi. Nah, Pak Raden Nuriana anu harita gaduh peran oge mecahkeun Jawa Barat sareng Banten gitu nya. Tah salajengna digentos ku Pak Dani. Tah Pak Dani nya kenging satu periode gitu nya. Tah salajengna ku Pak Aher Ahmad Heriawan 2 periode gitunya. Lajeng ku Pak Emil nya Ridwan Kamil tadugi ka tahun kamari. Lajeng akiwari ku Pak Dedi Mulyadi. Sim kuring nyoko wae lah karena tilu tokoh ieu nya tilu figur ieu nyaeta Pak Ahmad Heriawan nya Pak Aher teh lajeng Pak Ridwan Kamil lajeng Pak Dedi Mulyadi nu kiwari kerek prak gawena gitu nya. Tilu figur ieu mibanda kahasannya atanapi cita rasa anu memang benten-benten gitunya. Tah dikawitan wae ku Pak Aher gitunya. Tanpa mengecilkan jasa beliau nya boh Pak Aher, boh Pak Ridwan Kamil kieu tinangtos aya jasa-jasana. Tapi biasana sok aya anu nempel nya anu nempel atanapi ceuk bahasa kerenna mah highlight gitunya. Highlight gitu tah. Nya seueur-seueur lah gitu. Let's make the long story short gitulah nya. Urang ringkes wae. Gagayaan make bahasa deungeun. Ulah hilap bahasa Sundanya ulah diecageun tah kitu tah. Anu periode pertama mah nya Pak Aher teh berpasangan teh sareng Pak Deddy Mizwar gitu nya. Nya da Pak Aher mah memang kirang dikenalnya gitu di masyarakat teh. Deddy Mizwar kasohor ku peranna dina film Naga Bonar gitu nya. Anu ya dijendeulkeun dina kita anu Batak pisan gitu nya kata Wisna teh. Tapi da mantanna teh saestuna mah sanes orang Batak gitu kan memang berperan saya pisan. Sohor atuh. Anu pada akhirna mah Pak Aher teh kenging gitu nya tah nya stimulan mah lah ti Pak Deddy Mizwar gitu nya. Lajeng anu kaduana oge atuh teu kirang hebat gitu nya. Nyaeta sareng Pak Dede Yusuf. Wah anu kasohor dina peran jendela rumah kita pami tepat mah nya janten pemeran Mas Jojo. Wah eta teh sohor atuh si ganteng kalem teh ya anu pada akhirna mah nya kenging deui wae atuh nya Pak Aher teh. Tapi anu kaemut ku masyarakatnya tanpa mengecilkan jasa-jasa beliau. Anu highlightnya eta Islamisasi gitunya. Atanapi anu langkung luyu nama hanya eta Arabisasi anu kahartos kusim kuring mah nya gitu. Waktu harita mahabuna HTI, FPI gitunya sarang kelompok-kelompok nusanisna. Eta teh zaman Pak Aher gitunya, zaman Presiden Bambang Yudhoyono gitu tah. Ieu minangka jas merahnya jangan sekali-kali melupakan sejarah anu maksudna supados urang teu ngalaman deui ka alam-alam sapertos kitu anu pada akhirna ngahambat oge nya kana perkembangan kesejahteraan masyarakat wilayah sapertos kitu. Waktu sarita memang hebat pisan dan nya sanes ulah gitu nya kana bahasa Arab eta memang kedah gitu. Tapi ulah mopohokeun kana bahasa Indungnya eta bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia sakawas kitu ulah nepikeun ka diseehkeun di lemurna gitu tah. Jati kasilih ku Junti eta pikeunaan bahasana lamun disurupkeun kana paribasa bisilinglung gitu tah. Lajeng harita mah upami ngalebetkeun ka lembaga-lembaga pendidikan formal gitunya memang tos kirang percanten seperti ka SMP, SMA gitunya
tah waktu harita mah anu paling in teh gitunya, anu paling sohor gitu ka pasantren-pasantren modern, khususnya pasantren-pasantren tahfiz. Wah eta mah nya waktu harita nya katong pernakeun mah memang tos rada biasa deui gitu nya. Tapi waktu harita mah wah pokona mah upami tos lebat kadinya wah gitu nya. Dugi ka Al Zaitun oge waktu harita mah wah atuh sejahteranya eta dugikeun ka rebu-rebu eta santrina waktu zaman Pak Aher. Wah hebatnya gitu tah di antawisna anu enjoy tina kesan anu timbul di masyarakatnya di antawisna eta gitu nya zaman Pak Aher mah gitu. Duhi ka jumaahan nya upami jumaahan osok dibagi eta leaflet lembaran ditawis teh katingali nya kawas propaganda lah gitu. Dan ngomongkeun agama teh nya gitu saeueu kaditu namanya lah gitu nya nada-nadana teh nada-nada provokatif kita lah pokoknya mah geus araringis weh waktu harita gitunya lamun di emutan zaman kiwari gitu tah ieu kanggo euteung pikeun urang sadayana ulah nepikeun ka urang teh saur Bung Karno mapan kedah Trisakti nya saur Bung Karno mah nya Bung Karno teh pendiri gitu negara Republik Indonesia salah satu pendiri gitunya anu memang enjoy jasana kanggo bangsa urang mah gitu. Pemikiran anu visioner gitunya Bung Karno mah. Nah, aya ajaranna teh di antawisna Trisakti berdaulat dalam politik nya, berdikari atanapi berdiri di kaki sendiri dalam ekonomi. Nah, terus berkepribadian dalam budaya. Eta teh memang di renyepan mah memang kedah gitu tah nya upami atos Trisakti mah insyaallah urang berdaulat berdikari lajeng berperadaban anu tinggi berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia anu mibana kekhasannya tersendiri tah kawas kitunya dilajeng kana figur nu kadua nyata Pak Ridwan Kamil atanapi anu kasohor ku Pak Emil teh nya wah eta mah benten deui tah kesan anu munculna teh nya rupina mah nyokok kana latar belakang keilmuan mantena nya mantena latar belakang keilmuan teh memang arsitektur gitunya anu pada akhirnya namanya memang resep karena bersolek gitunya bersolek nya gitu dangdos nah gitulah anu nya kahoyongna mah rupina mah anu proyek-proyek mercusuar nya anu wah gitu sampai ke taman dunia kahoyongna mah gitu tah dugi ka eta di kota Bandung nya saur tatanggi simkuring teh wah zaman Pak Ridwan Kamil mah edun cenah nepi ka eta dina trotoar loba kareci jin cenah memang rupi-rupi nya lah pokoknya masuk aya we lah dikasieun teh nya buat nyebutkeun kaleci jin ya memang seueur pisan konsep-konsep anu damel ku Pak Ridwan Kamil gitunya di antawisna nyoko di kota Bandung ti awit anjeunna janten wali kota Bandung gitunya ayeuna namina Cihamplas Skywalk tanya Cihamplas Skywalk nah eta teh memang konsepna mah sae gitu nya tapi da numutkeun konsistensi mah geuningeunnya kiwari tos teu diarang deui teh jadinya jadi barang anu teu guna gitu nya kiwari teh kita mangga dipilari gitu nya simkuring da henteu aya niat kanggo nganggo goreng sasaha oge tapi ieu mah sakedikna mereview gitu nya ngulas supados teu kajantenan deui gitu di dina masa-masa periode kepemimpinan berikutnya kawas gitulah. Secara pribadi atuh Pak Ridwan Kamil mah memang kalebet orang nu necis nya perlente gitu teh raksukanna teh tada simkuring kantosnya patarema panangan sareng anjeunna da meuningah hiliwir seungit atuh wah hebat pokona mah nah mang aya nu kitu-kitu wae cenah meureun di komentar lain kitu da simkuring mah ari panggih jeung pajabat osok bangga rusok kaenget teh nyata memang hal-hal anu iskalnya anu araraneh gitu dari anu meureunan anu lempeng-lempeng mah jeung bangsa biasa gitu moal kaenget meureunannya moal kainget-inget kawas gitulah raksukanana rapih perlente gitu nya pokona mah upami ieu mah meureunnan cek bahasa cohangna mah pesolek gitu nya janten Pak Ridwan Kamil mah memang kesana oge kesannya gitulah
naonnya pibasaeunna kitu nya. Lah pokona mah kitu we lah. Katompernakeun anjeunna ngadamel hiji masjid jenenganna teh Al Jabar kitu nya. Al Jabar tah. Eta simkuring kamari kantos pagundaman oge sareng ngarencang-rencang simkuring. Nah ieu teh kompensasi ti Sumarekon nya anu alih fungsina teu jelas teh kitu tah. Sawah sa ledok-ledok bet digantikeun ku pepelakan beton. Nah anu pada akhirna mah atuh memang jadi ngurangan potensi produksi pangan teh nya kitu tah. Anu katompernakeun geuningan bet nganyuk. Tadina video Kang Dedi kaguarnya sakitu triliun geuningan anu dicicil sakieu miliar setahun. Tah memang ieu teh the transparan ieu teh. Hapunten simkuring jeung ngritik. Omat Kang Dedi ulah nyieun perkara-perkara anu engke jadi ngaberatkeun ka pamimpin periode berikutna kitu nya. Tah omat Kang Dedi nya. Simkuring teh nya saestuna mah ka Jawa Barat ieu teh mantak ku babahasaan kieu teh kitu nya. Anu ditilik secara studi akademis memang nya ieu teh upami disebatkeun proyek mercusuar nya proyek mercusuar da fungsina mah anu meresonansi nya anu pada akhirna mah jadi aweuhan mah nyata masjid wisata bukan secara fungsi nu mandiri nyata keur tempat ibadah dapat tempat ibadah mah di titik eta teh ti payunna tos aya masjid nya. Tah kulantan hoyong ngadamel anu mercusuar nya anu katawisna wah anu pada akhirna mah eta teh meunang nganyuk geuningan nya. Ya lah henteu ari ngarasa katipu mah kitu nya ngan ngarasa dibobodo gitu tah. Jadi teu transparan gitu sumber dana na kitu nya. Upami diukur kana effort atanapi fungsi nya efek positif ka lingkungan nya tangtos panginten aya nya kanggo ekonomi teu acan kabuktosan memang gitunya tapi kanggo ngamacetkeun mah nya lah positif memacetkan gitu nya. Ku ayana Al Jabar jeung Sumarekon teh gitu nya anu ti payun mah gede bage teh memang teu kalebet wilayah macet gitu nya anu arah ka Darwati mah gitu. Tapi kiwari mah setiap saat eta ngojot macet nyocok. Wah caah mah eta teh. Geus teu ku hanteu eta teh wilayah eta teh. Rujit teh pokokna mah. Ya mudah-mudahan aya solusina kitu nya. Tah kiwari ulah potot-potot urang ulah putus asa nya tah awas kitu. Memang ieu teh hal-hal anu kedah dibenahi kitu tah nya. Anu kaemut ku simkuring waktu harita zaman Pak Ridwan Kamil aya anu programna teh nya Jabar ngabret nya istilahna teh. Wah harebat teh pokokna mah istilah-istilahna zaman Pak Ridwan Kamil mah nya gitu. Aya anu namina teh Jabar quick respon. Tah ieu Jabar quick respon ya. Jawa Barat quick teh meureunana cepet. Jadi respon cepat ya. Tapi fakta mah nu kaalaman ku simkuring ieu nya. Eta simkuring kantos ngaakses nya Jabar quick respon waktu harita. Aya nu teu damang repot nya jami masajan atuh jauh kanggo berobat kitu nya. Dapat keur tuang nasari dinten oge teu aya. Anu pada akhirna warga teh kitu nya serah bongkokan atuh da meureunan biayana lain eueuh tapi da ti mana atuh da nya. Anu pada akhirna kulantaran dijanjikeun ku Pak Ridwan Kamil nya akhirna mengakses eta namina Jabar quick respon. Tah di kontak teh kinten-kinten tabuh salapan. Aya operator nu ngawaler. Eta da nelepon deui tabuh opat sonten. Nu geuringna geus adu belajar sahoseun. Jabar quick respon tah nya. Eta duka kumaha tah quick respon teh. Teu jalan da. Nya bobora mere solusi bet hadir oge henteu kitu tah nya. Tos direbetkeun ka Al Ihsan teh. Teu aya tah nu ngaranna tindakan dari apa namanya teh naonnya follow up gitu da teu aya tah di tim Jabar quick respon teh nya. Tah hampura ieu fakta ku simkuring. Nu maksudna fakta ieu ditepikeun teh ulah kajadian deui di zaman Kang Deddy Mulyadi kitu tah. Ngaran we wungkul quick respon. Wah malehoy oge be dituna ieu mah. Kitu tah.
nya Pak RK tah seperti kitu nya. Nah, nya mudah-mudahan atuh Masjid Al Jabar oge aya guna sareng manfaatna sok sanaos ayeuna oge aya jabar anu lain namina jabar gitu anu mengkeut Paridwan Kamil ayeuna kamari dugikeun ka nya aya lembaga anti rasuah nu sumping ka bumina ngajabal itu ngajabal ieu nya sita itu sita ieu nya tah namina teh kasusna teh jabar deui wae tah nya mudah-mudahan tong rabat kamale lah hawatos gitunya nya atuh kabeh pejabat di Indonesia teh dikarem ulahnya tabepun paralun cing jauh poe kiwari atuh nya lamun numutkeun tadi teh cita rasa nya Kang Deddy Mulyadi tah anu katawisna mah memang nyunda mantena teh gitu nya nyokok karena ideologi Sunda gitu nya tapi da agama nama Islam katawis tehnya lain Sunda wiwitan nya nah gue atuh lah Sunda wiwitan oge na meni jeung kudu dikapirkeun segala lupa lah. Jadi Kang Deddy Mulyadi teh Islam, haji, katawis dina ideologina, katawis dina organisasina oge ti payun teh HMI, sae Sunda mah anjeunna teh kitu nya. Nyunda kitu nya. Ngan lamun teh anjeunna erek keukeuh peuteukeuh nya dina ngawangun Jawa Barat gitu teh. Mudah-mudahan atuh dilancarkeun Trisaktina atuh teu ecag nya kitu. Tah, kawas kitu Kang Deddy Mulyadi teh nya kiwari ayeuna nyoko kana kumaha ngamuliakeun alam cenanya. Nah memang eta pisan anu kamari teu dilakukeun nya kamari anu nya ngan omon we gitu nepikeun ka KBU oge teu puguh jelasna teu puguh boleh hideungna nya ngaran KBU tah nya kawasan Bandung Utara komo ti daerah Punclut ka ditu mah geus jugjag eta bangunan atuh da wah anu ngaran konsep 80 20 nya ada yang saya bangunan atuh jen we sisi jalan teh Tamalaban jen we tukang jualan bensin jen we tukang bengkel jen we aya warung kejo wah geus jublek nya beak we atuh leungit nu ngaranna resapan teh jadi wayahna lamun urang kota Bandung nya dikirim cai ti Tongo ka wayahna tah konsistensi pemeliharaan jeung ngadegen aturan teh henteu jelas tah mudah-mudahan zaman Kang Deddy tanya Kang Deddy mudah-mudahan atuh henteu lip service henteu pencitraan sakumaha anu dugikeun ku Eko pun tadi tah dina acara diskusi na televisi kitu nya tah jadi anceun saur anjeunna nyeun itu nyeun oge nu pada akhirna mah pencitraan tah aringis simkuring oge tah aya bahasa eta teh nya nah mudah-mudahan atuh kamari ngabongkar wisata nya taman wisata di leresan puncak atuh nya cing nuluy dadinya teh ribuan lain ratusan deui ribuan anu geus menyalahgunakan lahan teh kitu nya tah mudah-mudahan tiasa diberesan nya ulah ngan ukur pencitraan wungkul kitu nya lamun tindakan sakali berarti eta bener Kang Deddy Mulyadi teh pencitraan kitu nya tah lamun berulang-ulang nepikeun ka ratusan ribuan berarti bener komitmenna keur memeres kasejahteraan rakyat di Indonesia khususnya di Jawa Barat nah kawas kitunya seueur keneh anu hoyong dipedar tapi nya memang waktosna teu cekap nya dicekapkeun deui sagi kapayun urang sambung deui nya omat wargi mangayi kedah mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional logika anu kuat nalar anu sehat supados teu gampang dipecah belah teu gampang diadu domba sakitu hapunten anu kasuhun bilih aya anu kabadug harigu kadupang dada kasunul kalbu kacibit ati utama namanya si hapunten wae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu